wa hiya manzilatun min manazilil akhirah wa zuwidat litazawwi ala daril abadiyah. Salatu wa salam daimaini ala rasulillah alladzi baligh risalah wa sahibul mu'jizah wa ala alihi wa sahbihi wa mawali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ya rabbi ishrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun, segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para guru sadayana anu kupidodos nepi ka hormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Oke, terutama para pengelola, para pengurus pengawasan format, dimulai atasan budi ka bawah anak anu kupidodos nepi ka hormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Amin. Para jamaah, bapak-bapak, para santri, para sepuh, anu sami kupidodos nepi ka hormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Begitu juga aparat pemerintahan, Bapak RT anu praktek, Bapak RW anu rajin digawe, anu kupidodos nepi ka hormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bahwa dina kesempatan ieu siang menjelang sore urang sadayana parantos tiasa bertemu muka, berpandang wajah, bertatap muka, bermuajahah dina raraga urang ngalaksanakeun ngahadiran pangaosan anu diselenggarakeun. Ternyata dina saben ayeuna pangaosan ditetapkeun di Masjid Jami Nurul Amal, Kampung Wates. Ya, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan riuman urang sadayana ieu mesin kengeng kariduan, rahmat, lindungan serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para warga hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saterasna pribados mahaturkeun rebu nuhun laksanakeun kabimahan terutami ka para dewan guru, pengurus format anu parantos ngadongkapan ieu patempatan kalayan anu tos mempercayai masjid kami tentunya sebagai tempat penyelenggara pengawasan format dengan kesempatan ini. Nah, itu satu penghargaan. Walaupun ada perubahan teknis, tiba-tiba anu kira-kira bisa ditolak. Ya, gitu. Namun alhamdulillah para jemaah sedaya berkat kesadaran, berkat tentunya partisipasi yang baik tentunya dina
jadwal tetap pengawasan di Masjid Jamilul Amal teh Kemis payun, Kemis nu bakal dongkap tos diumumkeun ku melalui Jumatannya ke masyarakat. Jadi urang aya waktu 13 kali lagi ya masyarakat urang pengawasan sekaligus memperingati peringatan Maulid. Alhamdulillah tanya masyarakat tak ibu-ibuna anu kurang denge geus mengerti nya, geus memahami bahwa pengawasan teh tepatna tanggal 12 Maulid. Gitu. Ternyata pada jemaah sadayana kalayan mendekati hari H pengawasan kurang lebih waktunya 5 dinten itu ada perubahan jadwal ya seperti itu seperti yuk pelemparan karena kurang geus ngadeureukeun mempunyai jadwal tetap jeung berdekatan waktuna turun 1 minggu ya alhamdulillah urang bari kayaan kumaha ge urang terima kitu teh nya sehingga sampeureun atuh ayakeun rapat deui jeung para panitia para panitia anu geuningan anu alhamdulillah nya hasil kesepakatan walaupun kalian seaya-aya nya alhamdulillah pengawasan bisa diselenggarakan dengan penuh tentunya keriduan kita sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Upami ningali kepengurusan, katakanlah kepengurusan masjid saat ayeuna, nah itu kan bisa disebut setiap organisasi kepengurusan masjid itu bisa disebut organisasinya. Simkuring ya iya artinya pimpinan ormas gitu tanya. Alhamdulillah jamaah atau organisasi yang dipimpin di Simkuring jamaahnya alhamdulillah melebihi 100 orang. Alhamdulillah. Parantos kalian ngadakan kostum hanya sombong. Ngadakan kostum Hebat. anu dibentuk eta ormas teh ijma. Wah. Gaduh rokok. Kepanjangan rokok segalanya. Kepanjangan naon teh? Ijma itu adalah kepanjangan daripada Ikatan Jamaah Masjid Nurul Aman. Waduh, luar biasa. Batur ngagaduhan organisasi hanya 10 tetapi 20 orang sempurna 100 jamaah. Itu alhamdulillah. Nah, itu para jamaah sadaya, setiap organisasi itu tentu ngagaduhan pengurus yang disebut tim. Bisa mundur maju eta suatu tim tergantung kepengurusan. Harmonis dina pengurusna saling memahami, saling mengerti. Teu siling gasak, siling gosok, siling gesek. Kalau bana dina kepengurusan teh jadi dialog ya, siling gasak, siling gesek, siling gubrak. Alhamdulillah. Itu organisasi yang dipimpin ku Simkuring terutama di kalangan kepanitiaan. Lamun ieu organisasi anu dina jajaran kepanitiaan jeung pengurusna teu harmonis, nu hiji hayang A, nu hiji hayang B, nu hiji hayang C. Mana bisa berjalan program anu diterapkeun dina eta organisasi? Hancur nu aya. Alhamdulillah. Ieu tanya. Jadi aya kekompakan, aya kebersamaan, dan aya persatuan. Alhamdulillah. Pak RT na bersatu, Ketua RT na bersatu, ya. Bapak RW LT bersatu. Alhamdulillah. Jadi eksis, gitu tanya. Dina perjalanan atau nabi penyelenggaraan pengawasan dia. Ada non Bapak RT nya, Bapak RW. Alhamdulillah para wargi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sawaksulna ya. Pilih mungkin sekirangan ya.
dina patempatan, dina tata bahasa kirang sopanna, itu dina suruh tamuna, tidak tenang sakitu rutina, nya sakitu kamampuna, sakitu kaayaanana. Nah, waktu di Madinah tuh bikin sosialisasi kenangan jauh kan itu HP seieu tos dipake, ieu tos dipake, ieu tos dijual. Alhamdulillah sakitnya. Jadi artinya lamun urang aya bahasa Arabnya kotrotan kasih ubah. Jadi setetes demi setetes lama-lama akan menjadi daratan. Jadi artinya urang di itu sakiti, di desa sakiti lama-lama akan menjadi bukit. Kitu jeung teh. Nya ku kebersamaan jeung rasa solidaritas anu kuat, anu kokoh, ya, kekompakan anu kuat, maka alhamdulillah akan terbentuk suatu apapun yang diinginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngatur nuhun deui ka masyarakat, ka bapak-bapak, ka ibu-ibu anu selalu memberikan dukungan, ya, memberikan partisipasi anu kuat tentunya. Ayah dah Pak Ustaz pangawasana lain sorangan ieu tanggung jawabna KPH kan gitu jawaban masyarakatnya atuh berikan lebih semangat alhamdulillah memberikan gitu jadi merah semangat gitu tanya gitu. Oke para jemaah sedena lamun tong jauh-jauh lamun orang ningali tim hadroh kan tim hadroh itu ngabutuhkeun kakompakan, ngabutuhkeun kebersamaan sehingga terbentuk suatu tim anu kuat, anu kokoh. Ya. Pan hadroh teh aya anu harasmena alat musik seperti kopak, aya bass, ya. Lamun kopak dina hadroh aya suara korpak tanya kan aya deui disusul ku bass korpak kembung korpak kembung kan enak tuh nya gua aya teh satu eta teh bisa geunahna teh kitu kompak celempung kan nya vokalis Tul'abadu alaina bin saniyatil wada wajaba syukru alaina madalil hidayah. Tanyakan kalau Ustaz Hasan. Alhamdulillah cukup kalis hadroh. Jadi budaya kebersamaan kudu aya Ustaz Wahyu tinggal ieu kurang personil. Persaudaraan kuat anu kokohnya antara kopak jeung bass. Kan geunaheun aya make bass gitu. Nah, yeuh dina kepengurusan otot kitu para jamaah sadaya. Lamun anu saurang nutupan, anu saurang nukakeun geus moal bener. Ya gitu. Nu saurang nganjurkeun ieu, nu saurang nganjurkeun ieu ulah eta mah. Atuh bingung masyarakat nu diturut nu mana. Jadi kudu harmonis dina panitia terutama ya. Sebelum itu keputusan teh diumumkan secara masyarakat luas gitu ya. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan video anak di sadayana acara pengawasan ya berjalan lancar, mudah-mudahan jadi membawa kesemangatan pada khususnya keluarga jemaah Masjid Nurul Amal ku syariat sababiah kami kabar para jemaah para